Para ibu ayah hiji bahan tapakuraneun lenyepaneun pikeun urang sadayana. Aya hiji gambaran kahirupan anu kudu ku urang disalindungan. Maksudna urang kudu nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan ieu gambaran hirup teh entong terjadi ka diri urang. Sabab gambaran ieu hirup teh gambaran kahirupan anu paling cilaka di antara gambaran kacilakaan anu pernah aya. Naon gambaran eta teh? Urang kudu nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala tina laknat Allah. Urang kudu nebihan sabisa-bisa ku cara ngadeukeutkeun diri ka Allah supaya jauh tina anu disebat laknat Allah. Maka sakurang-kurangna sababaraha permasalahan kudu ku urang diwaler. Anu kahiji engke urang uninga heula naon nu disebat laknat Allah teh. Pan kadang-kadang mah nya sok aya dina cariosan urang ge. Lamun nguping kana ngaran iblis laknatullah alaihi. Firaun laknatullah. Atawa para pendosa besar jalma-jalma anu kafir laknatullah alaihi. Nya naon kitu disebat laknat Allah teh? Urang penting heula nganyahokeun heula hartos. Naon anu disebut laknat Allah teh? At-tardu wal ibad min rahmatillah. Nu disebat laknat Allah teh nyaeta Allah ngajauhkeun ti manehanana ti jalma teh kana kasayang tina rahmatna. Jadi manehanana hirup teh tebih tina rahmat Allah, tebih tina kanyaah Allah, tebih tina ampunan Allah. Maka anu bakal terjadi caketna teh adalah kana siksa, kana bebendu Allah. Oge dina gambaran anu sanes mah ibadullahi an khairatil akhirah. Nu ngaranna laknat Allah teh nyaeta Allah ngajauhkeun ti manehanana kana kasayan akhirat. Jadi sama sekali engke di akhirat moal aya bagian kahadean keur manehanana. Moal ka surga bujang-bujang nempatan ngambeuna ge moal. Bujang-bujang tiasa ngaraih kana syafaat ti Kangjeng Nabi ngareret oge moal. Bujang-bujang tiasa meunang syafaat tina amal ibadahna, tina Al-Qur'an nu dibacaana, tina saumna, tina salatna. Pokona mah sagala kahadean di akhirat bakal putus keur manehanana tah jalma nu kitu teh jalma anu meunang laknati Allah. Jadi nalika asup kana panto maot geus eueuh harapan. Di sisi tigigir di korehan amal solehna teu aya. Mungkin baheula pernah nyieun kahadean, tapi kahadeanana teh luntur ku kagorengan anu dijieun ku manehanana. Nepikeun ka geus teu aya harapan saeutik oge jalma di akhirat kasayanana. Tah kondisi anu kitu teh disebutna teh jalma teh meunang laknat. Tangan engke bahasa laknat teh dina perkembanganana. Bijilna ti saha? Engke bijilna ti saha benten hartosna.
Sabab dina dauhan Allah Subhanahu wa taala Allah maparin uninga ka urang sadayana yen gambaran-gambaran jalma-jalma anu dilaknatna teh ku Allah ongko gitu. Ku nabi ongko, ku malaikat ongko, bahkan ku jalma-jalma ongko sadayana dilaknat. Ta ieu teh ulah dugikeun ka terjadi urang kedah nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala. Para ibu hadirin rahimakumullah, supaya orang langkung paham, orang cobi ninggal heula kana gambaran saha atuh mangkelukna di dunia ieu anu geus meunang laknat Allah. Supaya kahartos. Jadi lamun hartos nama tadi teh ditanya teh, naon ari hartina laknatullah, maka hartosna teh dijauhkeunana ku Allah Subhanahu wa taala tina kahadean khususna kahadean akhirat. Moal meunang hidayah, jauh tina taufik, jauh tina tauhid, jauh tina hidayah, jauh tina ibadah, jauh tina kanikmatan akhirat khususna. Tah mangkelukna atawa jalma-jalma contoh anu dina Al-Qur'an ge disebatkeun jalma-jalma atawa makhluk-makhluk Allah anu meunang laknat teh anu nomor kahiji eta mangkeluk atanapi makhluk anu disebat iblis teh. Jadi lamun ditaroskeun kumaha posisi iblis di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mutlak sama sekali eueuh kahadean ti iblis mah. Bahkan sanajan marehanana ayeuna geus niat tobat saumpamana kitu nya, da henteu dina kanyataanna mah. Sabab geus nyieun perjanjian ka Allah Subhanahu wa taala teh teu nanaon cenah atuh kami dilaknat dijadikeun makhluk anu terkutuk ngan ijinan we kami rek nyasarkeun anak Adam. Saumpamana ieu mah kitu ngalamun, lamun teh mah iblis teh tobat sakeuna ka Allah Subhanahu wa taala geus terlambat. Lamun teh mah setan nyieun kahadean saumpamana kitu ibadah ka Allah ayeuna geus terlambat telat sabab geus dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali eueuh pintu kahadean keur iblis, keur setan. Gitu. Maka segala perkara ge pasti kasasaran, kagorengan, dosa anu dilakukeun ku sakadang iblis teh. Allah ngadaukeun qala fahruj minha fa innaka rajim. Maka Allah ngadaukeun fahruj, maka anjeun kudu kaluar minha tina itu surga fa innaka rajim, sabab anjeun teh rajim. Rajim teh nyaeta anu dikutuk, bahkan leuwih teuas leuwih kasar daripada dikutuk teh rajim teh nyaeta dilaknat teh gitu Bu, dilaknat. Mata urang ngadoa geuningan dina eta lah dina ta'ud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung ka Allah tina godaan setan anu rajim. Naon rajim teh? Hartosna teh tiasa anu dirajam. Dirajam teh pan dialungkeun, dialungan. Ta maksudna mah dilemparkeun tina kahadean ti sisi Allah. Sehingga sama sekali teu aya kahadean. Rajim teh marjumun ay matrudun minallah, nyata makhluk anu geus dijauhkeun, diusir, ditundung, pokona mah geus teu meunang bagian kahadean ti Allah, terutama kahadean di akhirat. Lamun ti golongan manusia mah contoh makhluk anu geus dimeunang laknat ti Allah teh nu dicarioskeun we dina Al-Qur'an. Raja anu kejam, anu lalim, anu merangan Nabi Musa, anu disebutna teh Firaun teh teu euleum-euleum pan kitu Bu, orok karek lahir teh diburunuh kitunya. Allah ngadaukeun wa atba'nahum fi hadhid dunya la'nah
wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin. Jeung kami geus nuturkeun cenah ngilukeun di ieu dunya ka maranehanana teh laknat. Jadi saumur hirupna ti mimiti bijil akhlak anu teu benerna anu matak ngajadikeun agama Allah rusak, merangan nabi ngaruksa kana katauhidan, tidinya teu aya kahadean ti golongan jalma nu disebut Firaun teh. Jeung engke di akhirat ge bakal aya jadi jalma-jalma anu dilaknat teh, moal aya kahadean sakadika oge. Masalahna kieu Bu, apakah mungkin terjadi teu eta laknat teh ka jalma model urang anu boga sakeprul kaimanan? Maka jawabanana mungkin terjadi lamun memang terbukti eta jalma migawe pagawean-pagawean anu matak ngundang kana laknat Allah Subhanahu wa taala. Pagawean anu kumaha atuh pagawean anu matak ngadatangkeun kana laknat Allah. Jadi lamun eta kalakuan geus dipigawe ku eta jalma maka terputus sadayana kahadean ti Allah, terutama di akhirat. Maka di antarana teh dosa-dosa anu gede, dosa-dosa anu badag eta teh pagawean-pagawean anu matak ngundang kana laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat ad-dhanina billahi dhannas saw. Hujannya punya kana bola. Hujan barijang panas. Biasana sok aya ieu aya katumiri. Jadi urang nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala tina hiji kaayaan meunangna laknat Allah Subhanahu wa taala. Kabina-bina pisan cilakana rogina lamun jalma hirup di alam dunia nepikeun ka meunang laknat Allah, maka sagala kahadean moal aya. Terus atuh ari kanikmatan anu kumanehanana karasa di dunia eta kumaha? Maka kahirupan kekeunahan anu karasa di dunia maka eta jadi nate sebagai panyungkun ti Allah Subhanahu wa taala anu kadituna teh disebut istidraj. Naon istidraj teh? Perkara anu dipasihkeun ku Allah dibikeun ka manehanana. Rupana mah ngeunah, rupana mah nikmat, tapi eta nikmat teh dibikeun ka manehanana lain rek ngamuliakeun, tapi rek ngahinakeun supaya beak jatah kahadeanana di akhirat. Anu nyesa tinggal kagorenganana, tinggal dosa-dosana. Maka jalma anu meunang istidraj terus weh nepikeun ka bawa mautna, maka engke di akhiratna teh geus eueuh bagian kahadean. Itu. Tah engke urang nyebatan kana sababaraha kalakuan anu matak ngundang kana laknat Allah Subhanahu wa taala. Ari laknat teh lamun bijilna tina lisan nabi, maka eta teh hartosna doa supaya jalma eta teh kakeunaan ku laknat ti Allah. Upami bijilna deui ti malaikat sami, da ari nu sabener-benerna laknat mah nu ngajauhkeun kasayan eta mah urusan Allah. Ngan pedah nalika bijilna tina lisan nabi, nalika bijilna tina lisan malaikat gaumpamina walau alam lisana sapertikeun kumaha, maka eta teh adalah doa supaya jalma teh
enteup dina kaayaan menang laknat Allah teh ya. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falang tajida lahu nasira. An-Nisa ayat 52. Jeung ari itu teh jalma-jalma anu Allah ngalaknat ka maranehanana. Jeung sawae ajalma anu Allah ngalaknat ka manehanana, maka manehanana moal pernah menang, moal manggihan penolong dina kahirupanana, utamana dina kahirupan akhirat. Tadi dia orang cobi nyebatan karena sababaraha urusan pagawean anu ku Nabi disebutkeun teh dilaknat gitu intina mah. Kumaha kieu ya di antawisna teh. La'anallahu man dabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhdisan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu min ghairal manar man ghayyarul manar. Dauh Kangjeng Nabi kieu Allah ngalaknat ka jalma-jalma anu nyieun pepencitan anu lain karena Allah, lain pikeun Allah. Maksudna kumaha? Zaman baheula ibu nunamina masyarakat jahiliyah, di antara ritual anu sering dilakonan ku maranehanana teh nyaeta pepencitan li ghairillah. Pepencitan mempersembahkeun kana pepencitanana ka salian Allah. Itu. Jadi mempersembahkeun teh korban, pengorbanan. Beda sareng syariat kurban anu aya dina kahirupan urang, dina syariat urang anu dilaksanakeun dina sasi naon Bu Zulhijjah teh ya. Eta mah pepencitan lillah karena Allah. Gitu. Dagingna dibagikeun ka jalmi-jalmi mukmin, rek anu fakir, rek anu miskin. Bahkan rek anu beunghar oge da benten saliyai sanes zakat ieu. Disembelihna ngangge asma Allah. Bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Tah ari baheula mah eta pepencitan kitu teh lain karena Allah. Bari jeung dagingna oge hasil pepencitanana lain dinikmati ku jalma mukmin, tapi kalakah di majar teh mah heueuh keur pangeranna kitu tah. Keur Tuhanna anu Tuhanna teh ngabelegedeg di hareupeun gararede, aya anu tinu batu, aya anu tinu kai, bahkan aya anu tina roti Bu. Disebutna teh patekong teh. Eta patekong berhala teh tina roti. Lamun lapar teh tingali gayem we jigana teh punya. Saking ku jahiliyahna teh aya pan kitu. Mun ayeuna mah meureun naon Bu, bolu karakter ayeuna mah gitu. Bolu karakter gitu. Zaman ayeuna pan diarulih geuningan. Diemple-emple dibentuk gitu, bentuk kartun gitu. Naon sababna? Sabab peta menyembelih mempersembahkeun pepencitan lain gitu ka Allah Subhanahu wa taala jeung lain ku cara anu diatur dina syariat urang, eta teh bentuk jeung ciri kaum-kaum anu musyrik, kaum-kaum anu kafir gitu. Mantak Nabi ngadawuhkeun kitu. Ari umat Islam sapiraku gitu. Ngan lamun teh mah boga patekadan jeung ngalakukeun padamelan anu kitu gitu. Terus ngakuna umat Islam, banyakeun naon atuh ngaku Islam ari kitu. Oge Nabi teh dinyebatkeun ngalaknat wala'ana Allahu man la'ana walidayhi wala'anallahu man ghayyarul manar. Jeung Allah teh ngalaknat ka jalma-jalma anu ngalaknat ka ibu ramana cenah kitu.
Maksud ngalaknat lamun bijilna ti makhluk mah berarti naon ngadoakeun kana goreng teh gitu. Jadi lamun laknat bijilna ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta Allah nebihkeun kana kahadean sagala rupana. Talamun terjadi kamanehanana kahadean ceuk manehna hade maka eta teh datang tina bebendu Allah, lain nikmat eta teh. Mungkin nikmat tapi sabenerna lain kacintaan ti Gusti Allah, lain rahmat gitu. Tau lamun laknat bijil nanti manusia maka ngadoakeun kana kagorengan itu. Apa kadang-kadang sok aya geuning jalma teh saking ku keheul geuningan nyeun bahasa-bahasa laknat, bahasa-bahasa laknat wah singkat tubruk kereta api misalkan gitu. Jalma teh teu bener ya teh ditagih hutang teh kalah kaleuwih galak daripada kami geuningan teh cara keur nginjemna kami teh dupat ka diusapan ku manehanana teh bahasa teh meni lemah sahalus sutra cenah gitu tapi lagu ditagih kalah kah jadi galak ieu geuningan nurus tunjung cenah didoakeun sia singkat tabrak kereta api sebenarnya eta teh bahasa laknat bijilna ti manusia. Tapi baknaon laknat bijil ti manusia eta sebatas doa. Laknat anu sabener-benerna nyaeta ti Allah Subhanahu wa taala nalika Allah nebihkeun kana kahadean ti jalma-jalma anu dilaknat. Tah intina kieu setiap dosa anu dimimitian jeung disipatan ku bahasa laknat ieu teh kade lain dosa leutik-leutik gitu. Naon sababna? Heueuh engkena teh balukarna teh matak ngajadikeun eta jalma teh meunang laknat atawa jauh tina sagala rupa kahadean ti Allah. Utamana mah di akhirat ya teh Bu. Dari di dunia mah kadang-kadang saliru antara rahmat jeung adab, antara kacintaan Allah jeung bebendu Allah keur di dunia mah kadang-kadang saliru. Jalma meunang kanikmatan teh lamun teu introspeksi mah ieu teh dina dirina. Ke ieu rezeki anu katarima ku saya teh ieu teh rahmati Allah atawa bebendu ti Allah. Ieu teh bener-bener kanikmatan atawa panyungkun ti Allah. Lamun kanikmatan rahmat Allah maka bijilna teh ieu teh tina kanyaah Allah, tina kacintaan Allah. Tapi lamun bijilna ieu teh lamun ieu teh ternyata anu katampi teh istidraj maka bijilna teh berarti ieu teh tina bebendu Allah. Kumaha tah carana pikeun urang nganyahokeun secara sederhana naha ieu teh nikmat rahmat atau ieu teh nikmat tapi dibalikna aya adab. Maka cara sederhanana teh nyaeta tingali ibadah urang. Tingali ibadah urang. Pantes henteu ku ukuran ibadah model kieu urang tiasa ngaraih kana kanikmatan Allah model kieu pantes teu dina ibadah anu sakieu ayana ibadahna teh lamun digambarkeun mah rami jud cenah gitu teu hade ibadahna teh salat saayana puasa mun ingat gitu Ramadan alhamdulillah gitu. Tamat ngan dibarengan ku perkara-perkara anu lain gitu. Ku maksudna heuh panamina puasa teh atuh. Keur urang mah sebagai muslim bahkan tiba heula ngalaksanakeun puasa. Sanes ngan saukur nahan lapar sareng haus teh ya. Tapi engke teh muasakeun naon? Muasakeun kana sagala rupina. Muasakeun soca, muasakeun mulut, muasakeun cepil, tangan, perut, pareji, sareng naon sampean. Tah amal ibadah urang anu model kieu pantes henteu nampi kana anugerah kanikmatan Allah anu sapertikeun kitu. Lamun teh mah ternyata ibadah anu sakieu saeutik tapi kanikmatan loba maka hati-hati sing sieun ieu teh bisi datangna teh tina bebendu Gusti Allah teh ya. Atau kumaha carana supaya terhindar tina bebendu Allah tingkatkan we berarti kahadeanana ibadahna.
ilmuna dikeureuy taqarrub ka Allahna dikeureuy salajengna la'anallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyrata. Ieu mah Rasulullah anu ngalaknat. Kumaha maksudna? Upami Rasulullah ngalaknat berarti Kangjeng Rasul ngadoakeun, ngarepkeun eta jalma teh menang laknat ti Allah. Gitu. Menang laknat ti Allah. Kumaha? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyarata asiroha. Allah teh kampunten Kangjeng Nabi ngalaknat fil khamri dina bab khamr. Khamr teh minuman keras atawa sagala hal anu matak ngaleungitkeun kana akal. Anu tos jelas-jelas dina Al-Qur'an bu dijelaskeun teu meunang hukumna haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu ridsun min amalis syaiton fajtanibuh. Maka asiroha jalma anu merasna wa mu'tasiroha jalmi anu nyokot jeung menta hasil perasanana oge syaribaha anu nginumna hamilaha jalma anu nyebarkeunana mamawana wa mahmulata ilaihi anu mesenna wasakiyaha anu nyicikeunana wabaiyaha anu ngajualna gitu wa akila samaniha jeung anu nuang kana hasilna kauntunganana wal mustarilaha jeung anu meuli secara langsungna wal mustari lahu jeung anu mangmeulikeun kabaturna. Maksudna teh kumaha ieu saking ku haramna matakna jelas teu aya deui pembenaran atuh rek naon nu dibenerkeunana gitu. Hukum parantos jelas. Mudah-mudahan urang sadayana keluarga urang putra-putri urang ditebihkeun tinu khamr teh gitu. Aya deui Nabi ngadawuhkeun kieu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Kangjeng Rasul ngalaknat ka jalma-jalma anu meratapi. Ari meratapi teh naon bu bahasa urang teh nya sasambat naon nya teh nya sasambat lamun aya anu ngantunkeun terus geuningan manehanana teh satengah kasurupan bahasa kamana karep kalakuan kamana wae bahkan ngajenggutan buuk sorangan kosnu saumpamina da yakin piraku ari ibu-ibu di dieu mah dasar olehah gitu. Terjadi jalma-jalma anu ngalakukeun niyah teh naon sasambat meratapi saking ku sedih teu ridho ku pedah ku Allah dileungitkeun ku lawargina di dunya gitu. Maksudna teh dicandak nyawana. Terus manehanana teh ti ditu nama rek nembongkeun kana naonnya Bu bakti ka kolotnya ka kolot no, tapi salah cara nembongkeunana seakan-akan manehanana anu paling nyaah ka kolotna teh atawa ka kulawargana teh wah curigna teh naon Bu curigna teh wah pokona mah curig anu pangparahna gitu. Bekeun ka cai panon dikecelakeun nyurulung jiga cai hujan sabeunana gitu. Terus bahkan hayang katingali ku batur yen manehanana teh sedih tah kalakuan anu kitu teh keuna ku ancaman Kangjeng Nabi la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah jalma anu sasambat jalma anu meratapi kana hiji musibah terus hayang ditingali ku batur ratapanna teh tapi urang kedah ngabentenkeun naon anu disebat meratapi jeung naon anu disebat sedih biasa. Ari perkara sedih biasa mah eta mah perkara anu wajar, perkara anu manusiawi gitu.
saha jalmana gitu anu ditinggalkeun ku kolot atawa ku kulawarga teu sedih-sedih acan teu teuingeun gitu. Tapi kasedih eta ulah matak jadi ngurangan mangaruhan kana sangkaan urang ka Allah. Tapi kudu memantepkeun kana ibadah urang. Teras weh kudu hade sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Musibah anu aya dina diri urang ieu teh panginten ieu teh cara Allah rek ngangkat kana martabat jeung katakwaan urang. Ulah kalahkah nu diheulakeun teh goreng sangka ka Allah. Husnudon we da insyaallah gitu. Ari ibu-ibu anu di dieu mah. Aya deui Rasulullah ngabahasakeun kieu la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Kangjeng Rasul ngalaknat maksudna teh kumaha Kangjeng Rasul teh ngadoakeun keur jalma-jalma ieu teh supaya meunang laknati Allah teh gitu. Naon leungitna sagala kahadean utamana di akhirat. Saha tah jalma anu meunang laknati Kangjeng Rasul teh ar-rasi wal murtasi jalmi anu sok ngalakukeun suap menyuap. Sana suap menyuap ngahuapan nya bunya eta maraos we suap menyuap eta mah gitu. Keur gering hayu gitu disuap heula disuap. Dihuapan sasuap dua suap eta mah suap menyuap anu halal eta mah. Anu teu meunang mah eta keur kepentingan tertentu pejabat daek disuap disogok supaya nurunkeun kana kabijakan jeung peraturan anu ngarugikeun nguntungkeun gitu keur manehanana tapi ngarugikeun keur pihak batur utamana masyarakatna gitu. Rek anu pejabat tingkat gede pejabat tingkat leutik gitu urang mah heuh ayeuna da memang tebih tina kahirupan aranjeunna ngan panginten gitu. Komo lamun geus berkaitan sareng masalah naon masalah tanggung jawab masalah naon uang rakyat gitu pan eta teh atuh perkara anu sangat sensitif pisan. Matak bermunculan kasus-kasus geuningan nya dina TV teh. Gajihna teu pati sabaraha tapi kakayaanna teh luar biasa. Teu imbang gitu gajih kur 5.000 ari kakayaan nepikeun ka juta-juta sageuna gitu. Ti mana eta teh? Lamun tino gaji mah ada kutu kurang marajih gitu. Pagawean samodelkeun kitu teh lebet kana kelompok laknati Kangjeng Rasul. Aya deui aya Kangjeng Rasul nyebatkeun kieu la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muttasabihina minar rijal bin nisa wal muttasabihati minan nisa bir rijal. Kangjeng Rasul ngalaknat maksudna teh Kangjeng Rasul benci cecep geuleuh jeung ngadoakeun laknat keur jalma-jalma anu kumaha anu nyarupaan pamaget nyarupaan ka istri sabalikna istri nyarupaan ka pamaget. Maksudna teh kumaha heuh eta anu geus puguh-puguh geus jelas lalaki awewe der kalahkah hayang jadi sabalikna dina tingkatan anu parahna nepikeun ka daek ngaleuwarekeun duit ngarobah kana anggota badanna lalaki nu tadina dempes ditambahan dielas beureunya teh duka dikumahakeun teh duka disuntik nepikeun ka melenung atawa sabalikna anu tadina daging leuwih gitu dioperasi jadi daging kurang gitu. Padamelan gitu lain perkara baru ti kapungkur parantos jelas geus menyalahi kodrat. Kajaba dina dina aturan agama perkara-perkara anu secara lahiriah disebatna teh angge aya nu disebat hunsa. Ari khunsa teh nyaeta jalma anu kelamina teh ganda aya teh kapungkur walaupun mung sakedik terjadina gitu. Maka engkeuna teh ditingali gitu. Beratna ka mana? Berat ka istri, berat ka pamaget gitu, Bu. Tapi da salama
dugikeun kadangat ayeuna can pernah ninggal da. Ieu mah dibahas dina ilmu fikih oge. Disebutna teh wandu. Jadi aya dua cenah Bu ieuna teh. Gitu. Alatna teh alat istri aya di manehanana, alat pamagat aya di manehanana. Ari cek nu heureuy mah atuh meureun ngeunaheun aya kahayang teh tinggal dipengkolkeun tante kitu. Gitu. Saya tahu. Jadi kata kumaha heuh normal we pamagat. Engke kumaha bingung ibadahna kena teh kitu. Tuna lalaki dereket teh salatna make mukena gitu. Atawa istri der hayang nyiga lalaki make sarung pan beureun aurat. Tah urang mah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ditebihkeun lah gitu. Dina sifat-sifat anu araraneh kitu. Tah eta Ibu. Jadi cendekna nya urang sadayana urang nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala. Tina sifat eta kehirupan anu meunang laknati Allah. Bahaya ka bina-bina. Tah keur jalma-jalma anu keuna atanapi ancrub kana pagawean anu tadi disebatan gitu. Maka saestuna satungtung manehanana bisa tobat ke Allah Subhanahu wa taala, daek tobat, maka pintu tobat selalu terbuka. Selalu terbuka. Teu aya dosa anu teu dihampura ku Allah. Dosa nu panggedena wae ge lamun daek tobat mah eta teh pasti dihampura. Jadi dosa anu kumaha wae ge dihampura ku Allah. Ngan pedah lamun maot teu sempet taubat tah ieu nu bahaya teh. Ari daek tobat maka Allah rek dosa sagede panon poe oge gampil. Pintu ampunan Allah bakal selalu terbuka leuwih gede tibatan dosa naon wae. Da perkara dosa disandingkeun ka Allah mah da gampil atuh. Murah gitu. Pandina riwayat ge geuningan nya bunya. Sanajan ieu teh carita Israiliyah teh ya. Cerita ti Bani Israil zaman kapungkur nyaeta jalma nu diparebutkeun teh ku dua malaikat. Jalma kisah jalma nu geus ngabunuh kana 88 nyawa teh ya geuningan. Ieu kisah teh ku Nabi disaurkeun ka para sahabat. Ngeunaan jalma anu geus migawe kana ngabunuh 88 jalma. Terus manehanana teh hayang taubat datang ka hiji kiai mun kiai teh mah zaman baheula teh. Eta kiai teh kacaletot ngomong nalika ditanya, "Pak Kiai, kami teh hayang taubat ka Allah, naha ieu teh bakal ditarima gitu ku Allah." Kiaina kacaletot ngomong, "Ah, moal di dinya mah geus loba ting 88 mah." Dikitukeun teh kalaka balik keheul da. Allah teu bener pisan cenah ka rek tobat teh. Sakalian we digamplang tah nu tadina 88 jadi jejeg 100 gede. Ngabunuhna teh gitu. Gitu. Datang deui ka kiai anu lain. Kiai anu eta mah rada bijak. Itu nalika disebutkeun dosana teh geus ngabunuh 100 jalma, kumaha? Dosa rek sakumaha wae oge asal bener daek tobat mah dihampura ku Allah. Boro-boro dosa sakitu, dosa nu leuwih tarik tibatan kitu ge dihampura ku Allah. Talamun anjeun bener rek tobat, maka kami nuduhkeun datangan hiji jalma anu aya di daerah anu anjeun kudu indit di lembur anjeun. Lamun bener rek tobat ulah cicing di lingkungan anjeun. Sabab engke pasti bakal kabawakeun deui gitu. Kitu deui. Lamun hayang bener tobat mah tuh geura tuturkeun, geura jugjug hiji jalma soleh anu aya di daerah anu. Maka angkat gitu, mapai-mapai ka daerah anu. Di tengah perjalanan teh kabujeng maot manten. Eta jalma teh can kantos midamel amal soleh saeutik-eutik acan heupan karek beres
Kitu wungkul pengakuan wungkul gitu tobat. Tapi di tengah perjalanan kalah ka maut. Didinya para malaikat bingung Bu. Malaikat rahmat jeung malaikat adab. Ceuk malaikat rahmat ieu mah bagian kami cenah. Ceuk malaikat adab ieu mah bagian kami. Ceuk malaikat rahmat teh heupan ieu teh geus nyipngeun geus ikrar arek tobat kitu. Ceuk malaikat adab heuh tapi da sanajan kitu ge pancan boga amal saleh atuh. Kumaha akhirna Allah Subhanahu wa taala maparin keputusan ngawahyukeun ka malaikat. Ukur jarakna ieu jalma tempat manehanana maot leuwih deukeut ka mana? Leuwih deukeut ka lemburna anu lembur kamaksiatan atawa leuwih deukeut ka jalma anu soleh anu rek dituju teh. Nalika diukur ternyata bedana ngan saukur sakedik ngan sababaraha lengkah eta tempat maot di perjalanan teh leuwih caket ka jalmi anu soleh anu rek dijugjug teh ya. Maka eta jalma teh jadi jalma anu Islam, jadi jalma anu salamet, jadi jalma anu menang kabagja. Jadi dosa teh murah keur Allah Subhanahu wa taala asal aya tobatna, asal aya niat tobatna. Ayeuna bulan Ramadan nu bade ku urang kapayunan disebatna teh bulan rahmat, bulan magfirah Bu. Tos seueur pisan kabina-binanya bulan Ramadan kautamianana. Disebatkeun pan doa mustajab dina ieu Ramadan teh engke teh nya nu bade ku urang disorang teh. Oge matak nyiparatan kana dosa. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Sajalma anu ibadah di bulan Ramadan karena iman jeung karena ikhlas, maka bakal dihampura ma taqaddama min dambi tina dosa-dosa anu parantos kalangkung. Paling henteu Ramadan teh Bu matak nyiparatan kana dosa sataun kamari eta. Ayeuna teh Ramadan teh kaping tahun sabaraha Bu? 14 opat-opatnya leresnya nya nu kamari teh 14 43. Tah ti Ramadan 14 43 dugikeun ka 14 opat-opat eta teh kiparat dosa. Sabab Nabi ngadawukeun wa Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun ma bainahuma. Ti Ramadan ka Ramadan eta teh matak ngiparatan kana dosa anu aya di antarana. Sapertikeun wal jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun ma bainahuma. Ti Jumat ka Jumat eta teh matak ngiparatan kana dosa saminggueun. Tapi dengan catatan idajtunibal kabair, asal dosa gedena ulah dipigawe. Gitu. Tapi aya Bu anu bisa ngiparatan kana dosa saumur hirupeun. Naon eta teh? Bahkan ayana dina Ramadan deui. Naon eta teh? Malam Lailatul Qadar. Anu ayana teh dina bulan Ramadan wungkul. Gitu. Bahkan saking mulyana malam Lailatul Qadar engke pan disebatkeun teh Lailatul Idil Malaikat. Lebaranana para malaikat. Jadi malaikat ge sami gaduh lebaran, dua lebaran teh sami sareng urang. Urang mah Idul Fitri, Idul Adha, hari raya. Tah keur malaikat mah Lailatul Idin, dua malam raya. Nyaeta malam nisfu Saban anu parantos. Sareng engke nu kaduana malam Lailatul Qadar. Ta eta teh lebaranna malaikat. Sebab malaikat teh rabul Bu digambarkeun dina ayat pan dina Al-Qadar teh tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi para malaikat dina wengian Lailatul Qadar eta teh lungsur ka langit dunya bari mawa urusan manusia sataun. Anu rek salamet rek cilaka anu rek maot gitu. Teh dina eta Bu malam Lailatul Qadar.
aya kaitan sareng malam nisfu Sa'ban nu kamari nisfu Sa'ban mah eta mah perencanaan satauneun teu acan di ka langit dunia. Jadi nu namina rencana ti Allah Subhanahu wa taala saparantosna disusun di Lauhil Mahfuz dicandak satauneun teh disimpan di langit dunia kitu bahasa ayeuna bahasa hadis kitu bahasa akidahna. Naon langit dunia teh? Langit dunia teh nya langit anu pangcaketna ka alam dunia. Tiasa disebutkeun langit kahiji gitu. Urang aya pandugikeun ka ayeuna kur apal teh heuh semet warnana wungkul duka saenyana langit teh anu kumaha gitu. Urang lamun ningali kaluhur panu katingali teh lamun beurang meureunnan heuh awan serab gitu. Lamun peuting heuh semet poek duka nu mana langit nu saenyana mah. Ta rencana-rencana kahadean satauneun eta teh dina nisfu Sa'ban sareng dina Lailatul Qadar teh. Tah Lailatul Qadar ayana teh dina Ramadan. Gitu. Bulan Ramadan teh seueur pisan kautamianana sebatkeun penebus dosa. Oge lamun dikaitkan sareng bab umroh mah, lamun umroh dina bulan Ramadan maka ganjaranana sapertikeun ibadah haji gitu. Bahkan dina hadis nu sanes mah sapertikeun ibadah haji anu disarangan ku Kangjeng Nabi gitu. Lamun umroh di bulan Ramadan gitu. Ngan lamun bade cobi-cobi cari informasi nya tangtos gitu. Biayana ge langkung-langkung gitu, tibatan anu biasa. Terus lamun dikaitin kana bab sedekah Nabi ngadawuhkeun kumaha? Nalika ditaros ayu sedaqatin afdal Gusti Rasul sedekah anu mana anu kumaha nu paling afdal? Maka Nabi ngawalar sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan eta sedekah anu paling utama. Jadi bulan Ramadan kete saatna urang keur diobral ku Allah Subhanahu wa taala kana ganjaran kana kahadean. Dibukakeun panta rahmat, ditipat gandakeun amal ibadah. Bahkan di nu katerangan sanes mah bikeun ka setan geus cenah dibelenggu cenah kitu. Pintu neraka cenah ditutup. Tapi busing emut eta sadayana padilah kautamian Ramadan teh balik deui ka diri urang. Bisa wae eta bulan Ramadan teh jadi bulan keur ngiparatan kana dosa urang, heula lamun urangna daek tobat. Bulan Ramadan teh jadi bulan anu mustajab doa, heula lamun urang rek ngadoa gitu di bulan Ramadan. Jadi balik deui ka diri urang sorangan. Oge nu namina bulan puasa nu paling utamina ye. Lain sebatas nahan lapar na wungkul, lain puasa-puasana teuing. Tapi naon aya tujuan anu ageng di dinya teh Bu. Lamun nahan lapar lain ngan saukur nahan lapar na wungkul. Lain ngan saukur nahan kana hausna, nahan tina naon aktivitas anu bareura. Tapi puasa teh anu paling intina nyaeta nahan tina hawa nafsu eta Bu. Ngecageun nafsu sagala kahayang. Hayang nafsu mah panatu tara bisa disaring hayang anu tah di bulan Ramadan teh Bu memang anu karasana manganahan teh nahan ieu nahan haus nahan lapar itu nahan tiris meureunnan peutingna teh nahan capek ku tarawih nahan sagala rupa tapi hakikatna urang teh keur nahan nafsu ieu nahan nafsu. Mata lamun ditaroskeun naon intina puasa diajar naon dina puasa teh diajar nahan hawa nafsu. Mata Imam Al-Ghazali gitu, ngadawuhkeun wala tadunnu ulah nyangka anjeun annaka ida sumta nalika anjeun nalika puasa gitu. Yen ngan saukur nahan tina lapar. Tapi kasampurnaan puasa eta teh ku ngajaga sababaraha anggota badan tina pagawean anu biasana. Jadi kasampurnaan puasa eta teh dibarengan ku puasana soca, puasana cepil, puasana mulut, puasana panangan, puasana perut, puasana parji, puasana sampean.
Jadi nu tujuh teh anu sering diuah-uih dipulang antingkeun ieu cariosan dua mata hidung mah henteu nyabunya gitu dina lagu tah mah ari hidung mah moal aya dosaan gitu rek ngambe babawan ge da moal jadi dosa gitu hidung mah mata jadi tujuh mata hiji mata dua cepil tilu mulut opat panangan lima perut genep parji tujuh sampean tah sampurnakeun puasa eta teh kumuasakeun eta anu tujuh disampurnakeun teh kitu supaya naon heueuh kautamian jeung padilah-padilah Ramadan teh supaya henteu ngan saukur jadi carita unggul henteu ngan saukur jadi pengetahuan wungkul atawa kur judul wungkul dina Ramadan teh kitu da teu sakedik kitu keuna kana dawuhan Kangjeng Nabi kam min syamin laisa lahu min syami ilal juwal atos loba pisan ti umat Kangjeng Nabi jalma anu puasa tapi teu meunangna naon tina puasana teh kajaba lapar jeung dahaga. Kadang-kadang teu karasa eunteuk tapi ka sebagian besar jalma kaum muslimin teh. Gitu. Jadi puasa teh kusambat kitu. Puasana mah puasa tapi panona teu puasa. Gitu. Kumaha kasebutna atuh? Puasana mah puasa tapi tayangan-tayangan anu teu penting bahkan anu naon kitu ngumbar-ngumbar orat ditonton atawa cepil puasana mah puasa tapi ieu cepilna teu puasa tah minimal eta heula bu tanamkeun puasa urang teh lain ngan saukur puasa baham lain ngan saukur puasa tina ngagayem tapi puasa tina ningali perkara-perkara anu teu penting teu aya manfaat sampean ulah kene-kene puasa napikeun kajadi aya naon budaya aya urang ngabuburit panasaran tah hayang ulin beurang di judulan ngabebeurang gitu sakalian ngaisuk-isuk gitu ngabebeurang ngabuburit gitu geus ngabebeurang ngabuburit geuningan kalakan naon kitu pagaweanna teh anu matak naon mopohokeun ngagoplahkeun hate urang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa urang mah matak pantes kadang-kadang euteup kana ieu puasa nu disebut puasa awam teh ya. Tah ayeuna sateuacan bulan Ramadan, sateuacan bulan Ramadan. Aya sababaraha dinten deui urang kencengkeun niat urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin kana kesehatan kemampuan pikeun ngalaksanakeunna kalayan sampurna amin ya Allah ya rabbal alamin.